A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dikawin sarwi ti hamil dikawin Kuki Zaid reneh 2 bulan. Setelah reneh 2 bulan terus we dikawin Kuki Zaid. Ki Zaid rada pulung ngapolongo. Maksudna dongeng-dongeng ti batur cenah marawanan hese aing mah hese ngadatang burubus bae. Itu arti yang macam kita itu mah cakur jeung dongeng-dongeng baheula. Tanya wit mana batur mengadenge marawanan teh jahara rese tapi pan ieu mah brus-brus bae. Ini ge ngomong ke pamajikan ada ngomongnya penasaran meureun. Yo cek sarwit teh di akhir zaman maka parawan teh loba anu leungit di antarana pandina kitabna ge coba dengekeun ku kakak ai mingguan. Waduh. Hebat eta. Bisa be aku sadal sepeda. Bisa, Bang. Bener. Aya awewe belajar sepeda, ai baheula mah pan ngolong doang. Awewe mah kukakukunan gitu ngaranna ku bapana ge geus ai belajar sepeda ngolong bae ulah datang ka Batang ulah. Ngomong kasadal mah ulah baheula ada tangkang ngolong doang teh baheula awewe mah. Mun lalaki mah biasa miti ngolong terus batang sadel baheula mah. Jadi aya tahapan-tahapan belajar sepeda teh ngolong sebab sepedana sepeda batangan ngolong doang kebel ngolong bae ge eta baheula eta sepeda leutik pan ih, Masya Allah. Nah, wari makan jelema teh datang langsung bae naik sepeda. Awewe, wari belajar sepeda, aju belajarna langsung ka sadel. Pan sadel teh rada nonggeng. Aju aya huluan pan sadel. Sadel sepeda aya huluan, kok mun sadel kulit mah. Huluna pan heuras. Ajunya naik sepeda pan didinya di sadel. Itu kebal-kebal mah pan rada getek beureun. Eta leungit tah kaparawanan ku sadel, nu untung mah sadel. Aduh, jadi bercinta jeung sadel sepeda. Beungit leungit bener ieu mah dina kitab Fathul Muin leungit ku sebab sadel sepeda. Tuh, nomor kedua kaparawanan teh leungit ku sebab loncat tinggi. Loncat tinggi teh kapan eta teh sat ngajegang sat berewek. Leungit kaparawanan. Mentak kolot baheula mah kurapi amat ngadidik ka anak teh. Di mana-mana anak parawana diukna sila dicarekan. Sia. Diuk sila. Ipet, diukna ipet. Diuk ipet teh okos diuk tahiyat akhir. Tah eta ipet ngaranna. Sia mun geus nu jaraho zaman kuari mah. Rarese. Kalau baheula mah ulah sila sia. Tuh, ipet atau emok kayak kunta ipet. Tuh, jadi diukna ipet. Jadi suku katuhu nindihan suku kenja. Eta diuk awewe. Nah, wari beun ipet-ipetan gitu. Ngajegang olos deres make calana henteu deuh. Karasa-karasa geus dirongrong eta nong ngarangar laleur. Sekjen laleur loba amat. Oh, horeng ada bobogaanana, calangat. Aduh, Masya Allah. Awe zaman ayeuna mah sekarang itu. Allah karim. Eueuh nu ipet-ipet sila hayu bae. Didikan kolot baheula kula mah ngadengekeun jasa. Mailot baheula. Ibu baheula lamun diuk ipet, ulah sok sila. Eta rapih jasa. Nomor kedua, ulah sok kadar cau. Awe mah ulah kadar cau ulah. Dicarekan kadar cau teh ulah. Kunaon eta ngaleungitkeun ka parawanan.
Awewe mah tarang ayeuna parawan mah ngadar tongtolang. Mata baheula mah tongtolang. Geus di parawanana geus saminggu teh geus. Eta tongtolang. Sawata. Baheula parawan baheula mah. Iya tuh dititah dage kos kitu gori-gori, bae kos kadari itu bae. Ti bangsa cawu teu meunang, bangsa apal teu meunang, jeruk teu meunang, keur mah eueuh deui baheula mah. Eueuh tah di kadara tongtolang. Masyaallah. Ieu keur carita rapihna ngadidik kolot baheula. Kuari eueuh kos kitu kuari. Wah, makanan naon bae terus bae, diuk deuk kumaha ge terus bae. Jago baheula mangadidik ka anak teh akhlak terapi. Masya Allah. Keluar teu make tiung bae sarekan. Keluar aja ka warung tiung pakai tiung rapi baheula mah. Ya Allah, kuari mah urang mah tiung mah make ngan di dieu sampai ke depan aya tiung teh jang nutupan bu iwan teh ala India he. Aya tiung mah gua bae ngobrol deh tapi lain dipake nutupan aurat. Eta India eta bakos kitu. Nah, ieu mah ikrar Zaid jeung Sarwiti ngaku. Nah, kuari eta Zaid kawin ka Sarwiti padahal Sarwiti hamil 2 bulan. Berarti begitu kawin 2 bulan ya 2 bulan ya keur hamilna katilu kaopat kalima kagenep katujuh berarti 7 bulan tinikah langsung lahir. Ulah 7 bulan genep bulan sebab keur nikah 2 bulan tambah 4 bulan jadi genep bulan lahir eta geus bisa diterima bapakna tetep nyana. Lamun kuku Sarwitina tegep teu daek ngaku bahwa nyana teu zina dengan ikrar tidak zina Sarwiti begitu 7 bulan genep bulan lahir. Nah ieu tetep diakukeun ka bapana. Geus hukum ka dituna terus bae. Beuna mana awewe anakna ke nikah banyana nu ngawalian. Tuh, engke lamun maot bapakna nyana ngawaris. Ulah hese-hese teu bakos kitu. Tetapi lamun ieu Sarwiti teh geus 2 bulan. Kemudian nyana ngaku bahwa nyana telah hamil. Atuh teu beunang diakukeun ka salakina. Berarti anak zina. Kabelah dituna kudu dihukuman teh had. Keun di Indonesia mah jauh hukum. Tapi hati-hati Zaid kawin jeung Sarwiti na geus hamil aku nyana geus pernah zina jeung berarti kan lain anak Zaid lahir dek 7 bulan dek 8 bulan dek 9 bulan eta pengakuan Sarwiti bahwa nyana ketika naon gitu ngaranna kawin jeung Zaid geus hamil ulah diakukeun anak Zaid. Nu bisa diakukeun sote lamun bener-bener Sarwitina tertutup sama sekali teu kalabat teu zina diheum ku sorangan bae wajib diakukeun bapana ka Ki Zaid sanajan Ki Zaid popolongoan aja aing asana kieu amat sih aing haju boga anak wae heran aing mah genep bulan tapi kumisan ya anak ieu anak kolot deh ieu mah biasanya aja lahir genep bulan mah tuh primatur jadi mah henteu cek jana teh normal bae malah mah hampir ngajotos ka aing tetap bae aku kan hukum fikih mah kos kitu bae gampang bae anak nawa we walian ketika maot waris teu masalah udah adapun dorakan heum bae geus ku Ki Sarwiti. Tapi lamun geus jelas-jelasannya zina jeung batur 2 bulan atuh lain anak Zaid lahir ulah diwalian wali hakim lain bapana Zaid maot eta teh teu ngawaris. Masya Allah ku
kuari maki Zaid zina jeung Sarwiti zina Zaidna begitu zina hamil leuh geus beres keluar eta kan lain anak Zaid tapi kan kuari mah eta teh dianggap anak Zaid anak zina sebab naon sebab di luar akad walaupun cai mani ki Zaid tetep di luar akad. Nah kulantaran lain anak ki Zaid mun awewe anakna batal wudu jeung ki Zaid nu matak batal ketika batal wudu bisa dikawin Zaid ngawin anak Sarwiti wali hakim itu bisa dikawin eta kalakuan ngana aju kawi aju lahir awewe bisa dikawin jadi Zaid ngawin anak zinahnya anak itu masalah sah takos gitu teh sah ih masya Allah tak kurang kumaha geus ararang geus kabeh mentak ulah di aku ja bisa dikawin Zaid bisa ngawin anak hasil zinahnya anak masya Allah walina wali hakim sebab bapak geus anak zinah mah teu boga bapak walaupun jelas hasil seorang lelaki Zaid misalna lantaran di luar nikah nya ngaranna anak jada anak zina geus teu ngawaris lah batal wudu bisa dikawin tapi ka mana mah tetep emak itu anak zina mah mama tetep emak jadi boga emak tuh boga bapak itu eta anak zina teu iqrarin marratan nyana ngaku walaupun sekali tetap bisa diterima dengan diterima ikrarna dihukumi dijatuhi sanksi hukum nyana tinggal kumaha muson apa geus muson rajam biar muson Allahu a'lam bissawab.